Hatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-11. Alhamdulillah dina denget ieu urang parantos dugi ka bagian anu ka-11. Kumaha ka pamirsa dina dengeti dararamang syukur upami daramang mah Mang oge sapara kanca aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu acana ngalajengkeun kana pedaran carita Sundana tong hilap ka pamirsa subscribe nya oge like sareng komentarna tong hilap nyalakeun tombol loncengna kitu tanya supados pamirsa tiasa nyimak karena carita Sunda karangan Mang Egi anu saterasna. Pukituna tong nyangkolong teuing kana waktos carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng bagian anu ka-11 urang dimimitian. Ya kadang-kadang mak koncleng geh sok mikir sorangan terutama nama mikiran nasib urang sanggeusna urang ditinggalkeun kuno jadi bapak. Nah kahirupan urang bet kieu-kieu teuing nya maknya susah balangsak madarat batur mameureun mak teu ngalaman dahar sangu poe sangu kamari di poe dihaneutkeun mantak ara lamun inget kadinya nya anak jing mak geh kadang-kadang teu habis pikir mak geh sok cerik batin ngeundalah di kumaha ieu urang kudu sadrah kudu pasrah ka Nu Maha Kawasa nitip mama ulah sampai urang dibarengan ku pikiran anu aral ku pikiran anu barutal komo bari jeung urang boga niat pikiran ngaluar mah naudzubillahi min dzalik anak king ulah sampai ieu mama teu hayang anak meunang rezeki cenah meunang maok meunang rarampog meunang babadog mak mah mending keneh nahan lapar anak king. Barara ideuing mah ulah sampai koncleng ge ayeuna mah sampai kadinya mak koncleng ge sadar ieu koncleng jelema benclung ieu koncleng jelema picarekeun ya sadar koncleng ge ngeun meureun ieu mah geus tabeat ngeun jauhkeun we mak kana pikiran-pikiran anu goreng mah ada ramit berara itu nya koncleng sok mikir kumaha ieu hirup hayang ngaronjat terutama nama hayang nyenangkeun emak pan geus kolot geus teu kudu emak apruk-aprukan ider-ideran ngitung suhunan ider-ideran ngarambah kampung sabenerna mah koncleng teu tega mah ngeundalah di kumaha ieu koncleng can panggih mah pikeun ngahirup naon pikeun ngarunjatkeun kahirupan keur nyenangkeun emak hampura mah koncleng maknya lain koncleng istilahna namilarkeun kanu jadi kolot lain koncleng ngajojongkeun kanu jadi kolot lain mah ngeundalah di kumaha ngan ukur batin weh koncleng ge mah nya ieu ngeunkeun we lah sugan urang isuk jaganing geto hirup urang aya dina parobahan nu penting nama ulah kendat-kendat urang ngadoa mementa kanu
ka Gusti nu Maha Suci kanu nyiptakeun ieu alam, kanu geus musik malikeun urang, kanu geus mere renghap, kanu geus mere kanikmatan ka urang. Tapi keur urang mah sanajan bae kaayaan hirup kieu, nu penting nama urang syukuran we, jang syukuran. Amin mak. Inget keneh kana pepatah bapak almarhum. Jang cenah anu pang mujarab nak mah cenah di dunia mah ngeun hiji nyaeta urang kudu daek bersyukur cenah. Kumaha ge syukuran bae. Insyaallah cenah janji pangeran mah moal ngabohong. Eta inget bae kana pepatah bapak. Bari nganyam syair sing saha-saha cenah jalma anu daek syukuran pasti cenah bakal ditambah kanikmatanana. Nah nya eta teh mah nya eta teh anak ing ucapan bapak maneh teu salah. Inget bae kadinya konceleng ge ngeun sugan we nya maknya keun we lah urang nu penting nama urang ulah meng partina agama, ulah meng partina aturan. Nya keun we lah tatangga batur nek ngomong kumaha keun teuing ulah sok diala nyeri. Nu penting nama jang konceleng ulah sok nyieun picarekeun. Nya mak ari konceleng ge sebenarnya mah hayang ulah nyieun picarekeun teh. Ngeun kadang-kadang konceleng masuk nyieun picarekeun wae ai teuing teh duka kumaha mah. Eta mah meureun sudah dari sananya nya meureun maknya. Nya ngeun saeutik kudu bisa ngarobah, kudu bisa miceun eta kana adat anu eta. Insyaallah mah sugan we lah kahareupeun mah konceleng ge bisa berpikir yang lebih dalam, bisa berpikir yang lebih jauh lagi, memikirkan bagaimana kehidupan orang selanjutnya untuk masa depan gitu. Sabab konceleng yang meureunan jaga mah moal hirup nyorangan wae. Bakal boga pandamping, geus boga pandamping meureun bakal boga budak. Tah syukur anak king lamun jang konceleng boga pikiran kadinya mah berarti cager maneh teh. Sehat walafiat alhamdulillah mah. Pan meureun can katingali ku emak lamun konceleng gering. Ceuk saha konceleng gering? Ieu emak yeuh. Geus heulanan emak nek kacai nek ieu heula ieu nek ngahaneutkeun sangu. Ieu aya sesa dagang ieu. Saeutik deui lauk. Urang asakeun bae nya. Nya atuh mak. Konceleng ge hayang ngareureuh heula mah ieu sakedeung. Pamirsa, urang tunda carita si konceleng geusan sampeureun. Urang dangukeun carita anu sanes nyaeta kayaan Kang Samran. Lah ya aing geus tambu laku ya hirup ya doh. Di imah aing geus dibonyongan bae ku pamajikan. Geus kudu kumaha ya aing? Serba salah. Miceun karesep can bisa. Kudu kumaha? Ieu mah teh jabalah. Sugan aya di imah we si Arsim yeuh. Kebeneran ya euy si Arsim. Sim maneh naha di mana euy Samran?
Biasa wae ya. Geus ludag ladeg teu puguh, teu puguh tujuan. Di imah bararosen ngadenge radio butut ngebreng-breng we lah. Ting gelombang naon meureun tanu diputer ngabaceo. Pamajikan meureunnya. Cahoreng. Kudu kumaha ieu. Nah kumaha kitu? Gara-gara dewek menipu ke mitoha aya buntutna euy. Nah ari puguh aya buntutna mah cekel bae buntutna. Tah. Geus kaeunteupan si koncelengnya. Maksudna kieu aya embel-embelna. Akhirna mah si Nyai pamajikan dewek ngabococo bae teu ngeunaheun meureun bapana ditipu ku dewek gara-gara nginjem duit jeung ongkos nguseup. Duh. Ya akhirna dewek teu kaop kabel cicing di imah. Dipaido we nu hayang mending kena usaha cenah. Ya dewek nek usaha naon atuh. Pelebah dinya nama dewek ge atuh sadar ngan kumaha atuh ngaran-ngaran ka hobi mah nya urang teu bisa dikitu-kitu. Ta eta puguh maksudna mah ngan kumaha nya. Ta ieu mah kieu bae sugan maneh boga bong-bolongan lah pikeun usaha. Pikeun kahirupan urang sangkan urang bisa rada jauh tah jeung ka hobi urang. Lah buguh ge dewek ge sarua buguh samran kudu kumaha ieu. Ieu mah teh jabalah dewek maneh lunta we heulana ninggalkeun kampung. Nek ninggalkeun kampung tujuan ilaing beran nek ka mana? Nek ka ditu we lah. Ka belah wetan. Pan di ditu di lembur Cihaur aya kebon teh anu sakitu legana. Cenah eta anu bogana tuan cenah. Urang Balanda. Ya dewek nek ngalamar pagawean lah sugan aya di dinya. Atuh didoakeun ku dewek ngan lamun memang maneh geus manggih pagawean. Cuan poho ieu sampeurnya dewek. Lah. Nu penting doana we di laing. Keun dewek we heula nanti heula. Keisukan maneh lunta lah. Nek ngajajal ieu, nek ngadu nasib ieu di lembur Cihaur. Nek kuli metik teh. Hade lah. Sugan lah dewek ge bisa milu ke kaditu lamun memang maneh geus merenah mah. Moga-moga bae doakeun nu penting mah. Syukurlah kitu mah. Lah kitu mah geus urang asak dame mah. Dewek nek balik deui yeuh nek ngomong we kanu jadi pamajikan. Syukur hari kitu mah syukur. Dasar dewek geus bingung ieu sabenerna mah. Lah. Keun lah nek balik heula nya. Cik atuh. Samran. Sabenerna mah bugu dewek ge sarua. Nu di imah ge ngebreng-breng bae sora kaleng rombeng. Daun ceuli muni asa robek lah mun geus pamajikan ngerowong ngendah di kumaha aja salahna masalah dewek. Toreng kieu nya. Jadi lalaki pengangguran hobinya ngusup bae. Jeung anehna deui. Ari kana bahan pinguseupeun mah manggih bae piduiteun. Nah, ari jeungeusian peujeut anak pamajikan masuk hararese. Ai hesena mah meureunnannya. Boga sautak saeutik pake museup, boga sautak saeutik pake museup. Poho bae ka anak pamajikan mah, jang udag-udag karesep teh.
dewek aya pelebadinya namun nyalahkeun saha atuh. Samperan lah didoakeun ku dewek. Moga-moga nyaneh di ditu manggih pagawean bisa ngajak dewek. Kamana deui ieu Bapak barudak? Kang Samran. Wayah ku hari can aya nongtot, can aya mbol-mbol. Beas geus teu boga. Asin geus eueuh. Ampun teuing. Kudu kumaha nya? Nek nyangu bae ge eueuh suluh. Ampun. Boga ku bogana ieu salaki. Ngeun airna mah alabatan rangda ya aing. Alah, puat heot. Dasar mah teu boga beas. Engke ge hiber jeung pangbeasan-pangbeasanna geura. Ruang nu gableg cucungis. Ruang nu gableg duit. Nek ngejo ge teu boga beasa siki-siki acan. Puat heot. Hop tah pangbeasan tarajang tah. Tarang Samran. Nyai. Nanaonan ulah sok itu. Nah akang mah siga nu teu waras. Pamajikan maripuh ieu. Nek ngejo eueuh beas. Nek naeur cai eueuh suluh. Huat heot boga duit kitu. Ulah sok itu ieu. Akang kuat heot nama rada manggih kabungah ieu saeutik. Tah cing kabungah teh kabungah naon? Anu bahan nyebeuhkeun beuteung mah kabungahna cing geura kadiekeun. Nya dasar awewe. Kana piduiteun bae. Kang. Hirup mah ieu. Cageurna ku duit, gering geh kudu ku duit, geus paeh perlu duit, ngen mejus doang ieu nu teu make duit. Mahane sok guyon ai teh henteu nyai. Lain guyon ieu. Nyai mah ngomong anu sabenerna. Kieu ieu nyai. Akang tadi geus tinu si Arsim ngobrol masalah pagawean. Alhamdulillah ya akang menang ilham. Dasarna ge hirup mah kudu daek digawe, kudu daek ikhtiar. Ulah tengen nguseup jeung nguseup bae. Wanci dahar mah hayang jeung lauk. Sadar henteu? Majar maneh nyar lauk, datang ka imah nek dahar nanyakeun lauk. Ieu mah boro-boro jeung lauk. Beas ieu eueuh. Geus gandeng gandeng. Kieu nyai akang doakeun. Pasti ku nyai ge didoakeun asal akang anu bener. Ulah sok nyeun pikeheulun pamajikan. Naon maksud akang naon ieu? Naon? Nyai akang geus manggih ilham, manggih bolongan bahwa akang teh nek ngalamar pagawean sugan we akang ditarima lah. Nek ka wetan akang nek ka lembur Cihaur di ditu bejana cenah aya kebon enteh anu sakitu legana puluhan hektar anu bogana situan cenah urang Balanda. Tah jadi akang teh nek ngalamar lah kadinya hayang jadi karyawan enteh nek kuli metik enteh sugan we lah akang ieu ditarima lamaranana. Tah akang
Dasar nage ye hirup mah kudu motekar. Dasar nage cig atuh lain ti bareto. Ih, segala hal ge nyai pan aya wawancianana. Meureun ye akang wancina ye kabuka pikiran, aya bong-bolongan. Iraha mangkatna akang? Isukan lumantak doakeun bae ku nyai nya. Geus lah ulah sok mamarahan. Eta nek nyangu cenah eueuh suluh. Keun lah akang alak. Bisi teu boga beas. Wayahna ieu mah menta we heula ka bapa maneh. Pan bos gabah. Kang, isin ieu nyai mah. Kakolot deui. Kadang-kadang nyai mah ngising ge sok tetenang. Nah ngomong-ngomong ngising maneh. Wah ararahan deh ai taun teh. Ulah sok lulucon ieu. Neh kumaha tetenangna Kang? Bari nyang heui di kamar mandi. Ngabagu di WC. Lamunan mah kieu. Emak, bapak. Naon anu geus didahar ku nyai diburu sutkeun deui. Doangna meureun lamun teu aya tina bapak jeung emak mah bade ngising ge moal aya bukuran. Kitu tah geus ngalamun. Lah akang salah. Geus ieu mah kieu bae. Bejakeun ka emak maneh, ka bapak maneh alhamdulillah itu. Kang Samran ge geus manggih pagawean. Nek ngalamar ka ditu ka lembur Cihaur gitu. Nek ngalamar ka kebon teh. Hayang jadi karyawan teh cenah. Tah kitu nginjem we bea setengah ka rumah keur bekal maneh. Ulah ieu mah ulah minta nginjem teh. Kayak datang akang dibayar. Heueuh nya, nu penting, nu jujur, sing jongjon ulah ngabohong deui. Moal akang ge janji lah. Heuh kitu mah. Nyai nek ka imah emak, akang cuan poho ngalasuluh. Nya lah, akang yeuh rek ini teh lah ka ditu tuh ka buri rek nyaregang. Nya kasebut jelema boga, kasebut jelema cukup weh anu jadi mitoha. Teu bisanya teu bisa pikeun numpangkeun diri. Memang ada dipikir-pikir mah ya aing jadi lalaki berletik burih. Memang benar tak omongan si nyai. Lamun eueuh tinu jadi kolotna ngising ge doangna muruluk moal babukur nyeor we rencai doang. Lamun ngingetin kadinya nama ngan sugan we lah diinjeman bea setengah karungeun mah keur bekal manehna. Aing nek jongjon lah digawe. Suluh geus lumayan yeuh. Geus meunang lah. Sasundungeun mah hampura nyai akang lain teh hayang nyenangkeun kanu jadi pamajikan. Geus sementara ieu mah musuh ditinggalkeun heula. Eueuh tungtungna ieu hirup kieu bae mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, nyai. Nah, kadinan teh jeung budak. Can datang Pak di sekolah. Gitu, tapi calager. Alhamdulillah cager. Kumaha salaki nyai aya? Aya Pak. Nya ka dieu ge bari nek bebeja. Bebeja naon deui? Bebeja nek nginjem duit deui. Lain Pak.
bebeja cenah cekang samran ciga imah bapa panggihan emak penta doana cenah Kang Samran geus manggih pagawean mah Pak. Syukur we ari geus manggih pagawean mah. Ngan kabeneran ieu emak maneh keur teu aya ieu. Keur aya riungan tujung ibu-ibu di majelis. Tungguan we halanan emaknya. Moal lila Pak ngeun kieu. Sakalian bae nyai ieu mah nambut beas. Sanes ieu mah sanes rek nyuhunkeun. Jaceuk Kang Samran cenah nambut we cenah beas satengah karung mah. Kek datang Kang Samran dibayar gitu Pak. Oh, nya ai kitu mah teu naon. Ari sabenerna mah anak king ieu. Teu naon-naon sanajan maneh menta ge. Ya, ngaran kolot kanu jadi anak mah moal tega. Maknya ari bapa jeung emak dahar di dieu anak henteu. Nya Pak, ai pelebah dinya nama hatur nuhun. Ngeun lamun dipikir deui keur naon nyai boga salaki. Lamun sagalana kudu tikolot keneh bae mah. Ngeun maneh kudu sadar. Meureun can panggih pikeun ngaronjatkeun kahirupan salaki maneh. Ye kiwari endek doakeun bae. Sing aya dina kalancaran, sing aya dina kasalametan, lungsur langsar salamet rahayu berkah salamet. Jeung deui balik mawa rejeki anu sakirna bisa nyumponan kabutuhan anak pamajikan jeung karasan awet digawena. Amin amin. Sik bisi maneh canyangu ke anak maneh datang di sakola can aya sangu-sangu acan. Seug dibere ku bapa tong satengah karung atunya. Sakumaha Pak? Sakarung we lah sakalian. Berat Pak nyandakna. Keun langke ku bapa di motoran dicanda ka ditu. Berabet heula ke bapa nuturkeun. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Nya. Keun tamah teu panggih jeung emak ke ku bapa diobrolkeun ka emak maneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minantu aing geus daek digawe, geus manggih manan kitu oge. Heug lah ku bapa didoakeun. Moga-moga sing langgeng sing karasan. Bapa ge ngarasakeun baheula waktu keur hirup sangsara. Sugan bae kaalaman ku maneh hirup ngaronjat. Nu penting mah aya kadaek didoakeun ku bapa. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu padaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-11. Hatur nuhun ka pamirsa dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten dina tata cara penyampaianana. Tah kokituna Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag